Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumat dina kaping 27 Februari 2026 masih dina surat Toha ayat ka 122. Insyaallah dinten ieu Jumat anu Jumat eta Jumat barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akala mangka didalahar ku Adam sareng Hawa minha tina eta buah terlarang, tegesna anu dikenal buah kholdi. Fawadat mangka morosot terbuka lahuma pikeun kaduana sawatuhuma kana oratna eta duanana kemaluanana. Wa taufiqo mangka tuluy pakpikpek yahsifani nutupan alaihi makana eta kaduana tina orat kemaluanana miwarok janah ku daun-daunan anu aya di surga. Pakpikpek dituruban sabab isinda morosot acukna ketika atos nuang buah holdi anu buah terlarang. Wa aso jeung maksiat waktu harita dina skenario na Adamu Nabi Adam robbahu ka pangeranana pagowa jeung tersesat mangka eta teh tawakal Allah da eta mah tos skenario na kitu. Summa tuluy aja tabahu milih Allah robbahu pangeranana kangjeng Nabi Adam tegesna Allah subhanahu wa ta'ala kana kalimat nyaeta Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. 40 tahun kangjeng Nabi Adam tobat ku eta kalimat. Fataba mangka ditarima tobatna ku Gusti Allah alaihi ka kangjeng Nabi Adam sareng Hawa. Wahada tuluy Allah maparin hidayah jeung pituduh ka kangjeng Nabi Adam sareng Hawa. Saterasna qala Allah ngadawuh ahbito kudu turun anjeun Adam jeung Hawa minha tina ieu surga jami'an sakabehna kalebet iblis sareng sayatin setan-setan. Saterasna ba'dukum di antara anjeun libadin jeung sawarehna aduun baka aya nu jadi musuh. Contona anu kafir jeung nu Islam, anu taat jeung nu maksiat eta baka jadi musuh. Kalebet setan atawa iblis eta musuh anu abadi. Fa imma mangka anapun yatiyannakum anu dipaparin ka anjeun kabeh minni ti kami saur Allah hudan pituduh atawa hidayah. Pamanit taba'ah hudaya mangka sahabai jalmana anu nuturkeun hudaya kana pituduh ti kami fala yadillu mangka eta jalma henteu bakal tersesat wala yasqa jeung henteu bakal cilaka. Saterasna waman a'rada jeung sing sahaja anu berpaling tina kebenaran, tina Al-Qur'an, tina hidayah, tina pituduh ti Allah, an dzikri tina zikir ka Allah, tina ieu Qur'an, tina peringatan ti Allah, fa inna lahu mangka sanyana pikeun itu jama-jama nu kafir, anu ingkar, anu dolim, ma'isyatan dongka baka meunang kahirupan anu sesat, anu sesak atanapi anu rupak. Jadi rupak we di dunia rupak da akhirat kantenan. Ta eta teh jama-jama nu paling tina zikrillah. Zikrillah tina mengingat Allah atawa Quran sareng hadisna Rasulullah. Saterasa wanah syuruhu jeung bakal dikumpulkeun itu jama-jama yaumal kiamati dina poe kiamah engke ama dina kaayaan lolong.
jadi lolong sabab di dunia nage lolong tah hayang ningal kana Quran, tah hayang ningal kana kasayan jeung tah hayang ningal kana zikir ka Allah. Tah di akhirat oge dikumpulkeun teh dina kaayaan lolong. Teras anu lalolong eta teh jama-jama kafir protes kola ta ieu mah insyaallah enjing dilajengkeun dina dinten Sabtu insyaallah dina waktu sareng gelombang anu sami urang patepang deui. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.